warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun abdi nami abdi Aluna Maulidia, kelas 10-3. Di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Joko Kendil. Zaman baheula hirup hiji randa kolot jeung hiji budak. Ngaranna Joko Kendil di hiji duku terpencil. Joko Kendil rupana rada lucu jeung leutik. Kulantaran kitu rencangna sering nyolok kana kakurangannana. Sanajan kitu Joko Kendil tetep percaya diri. Sabot tumuwuh ti budak leutik nepi ka rumaja. Iwuh nu ngajadikeun Joko Kendil sedih. Malahan indungna anu mindeng sedih sok ngadenge banyol jeung babaturan Joko Kendil. Hiji poe Joko Kendil nu geus gede bebeja ka indungna yen manehna hayang boga pamajikan. Indungna bungah jeung sedih ngadenge omongan Joko Kendil. Bagja lantaran anakna geus normal, kawas budak sejenna. Ngarasa bingung, Bu Joko Kendil nyamperkeun ka raja pikeun ngedalkeun paminta putrana. Bu Joko ngandalkeun kahayang putrana ka raja. Raja teu bendu pisan ngadenge caritaan Bu Joko. Sabalikna Sang Prabu neruskeun lamar ka tilu putrina anu gelis. Putri Cikal jeung tengahna ngaharep malah nyumpahan jeung ngahina indungna jeung Joko Kendil. Beda saring dua lancekna, putri bungsu nampi usulna. Raja jeung dulur-dulurna kacida ruwesna, tapi saprak putri bungsu geus sapuk abdi teu bisa nyegah nikah. Si bungsu sok digoda ku dua lancekna, lantaran boga salaki ngaranna Joko Kendil. Sanajan putri bungau hanjelu lantaran digoda terus-terusan. Manehna usaha pikeun sabar jeung tabah. Dina hiji poe Sang Prabu ngayakeun pasanggiri ke tangkasan. Sanajan kitu Joko teu bisa milu anjeunna ngawartoskeun raja yen anjeunna gering. Pasanggiri ke tangkasan miluan ku rea jalma-jalma penting saperti para pangeran jeung panglima. Aranjeunna bersaing dina kuda sareng nganggo senjata. Ujuk-ujuk datang satria gagah. Anjeunna ganteng pisan jeung lincah ngagunakeun pakarang. Putri Cikal sareng tengah bungah ningali anjeunna aranjeunna murak asih jeung satria. Manehna deui nyedek adina nu buru-buru ngawin Joko Kendil. Si bungsu lumpat ka kamarna bari cerik. Aya manehna nempo hiji kendi. Sajeroning keheul manehna ngarengkeun kendi. Satria gagah asup ka kamar putri bungsu. Manehna nenganeun kendi, tapi kendi geus pepes. Saterusna manehna nempo putri bungsu nangis pait. Aya naon pamajikan? Nanya. Tangtu putri bungsu luas. Sanes salakina Joko Kendil. Lajeng satria ngabejaan manehna saha anjeunna sabenerna. Anjeunna sebenerna Joko Kendil. Salakina kungsi make pakaian bentuk kendi salila ieu. Tapi anjeunna tiasa ngarobih deui janten satria upami putri hoyong nikah sareng anjeunna.